Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Aulan Yudianto ti 10 mipatilu badi nyaritakeun dongeng saksakala Tanjung Lesung ti Provinsi Banten. Kacaritakeun aya saorang pamuda nu katelah Raden Budok. Geus biasa manehna galalana ka unggal tempat dibaturan ku anjing jeung kuda nu salawasna satia. Hiji poe Raden Budok anjok ka hiji tempat laut maplak satungtung dulu kacida endahna tepikir panjang Raden Budok langsung ngeberus mandi terus kokojayan tiisna cai laut nu matak seger karasa kana awakna saanggeus kokojayan Raden Budok nyamperkeun dua sobatna nyaeta anjing jeung kuda nu keur anteng yuhan. Gek manehna diuk handapkeun tangkal ka tapang bari nyawang laut ti kaanggangan. Angin nu ngahalaliwir maturan nu keur ngaso marehna pisan. Raden Budok sare nepi ka panggih jeung wanoja gelis. Hanjakal manehna kaburu sadar ka hudangeun kudahan katapang garing nu murang nimpa kana tawangna manehna kacida hanjeleuna kabayang-bayang pamente wanoja nu aya dina pangimpian tadi. Akhirna Raden Budok nekat rek neangan eta wanoja nalika keur jongjong lempeng. Raden Budok ngadangu sora aya tatabehan. Manehna ngawendeng ngadengekeun asal sora manehna panasaran. Sahajang di mana eta anu tatabuhan. Raden Budok ngajak dua sobatna nuruskeun lalempahan. Saluya jang eusi pangimpian. Manehna muru ka belah kelel. Raden Budok kahiji lembur manehna ningali para wanoja keur anteng ngagondang. Sing horeng ti deui geuning also salat teh garantes hate Raden Budok. Raden Budok marancong ka salah sahiji wanoja pamentena persis pisan siga anu aya dina ngimpi. Raden Budok ngawani-wani maneh nyamperkeun ka para wanoja ngan hanjangkeul para wanoja teh kalah balubal kasabab era meran ditongtong ku pamuda kasep tur gagah. Sakali deui Raden Budok ngawangkingkeun mananeh ngajak wanona ka wanoja nu pernah datang dina ngimpina. Kacida atohna Raden Budok nalika eta wanoja daek diajak wawanohan. Nami simpuring Sri Pohaci sunten Sri Pohaci meni halimpu matak watuk hate nu ngupingkeunana. Raden Budok nyumpingan Ibu Sri Pohaci manehna saja menta izin hayang milu gendong barang sapeting mah. Tapi Nyi Siti nyaeta Ibu Sri Pohaci henteu ngindang. Isim ku batu Raden, manehnya ngampi lalaki ka imah bari jeung di imah ngaaya emah jeung Sri Pohaci hungkul hampura emahnya kasep. Akhirna Raden Budok meting dina amben di pakarangan imbah. Sri Pohaci ngarasa karunya Raden Budok ngagoler di luar dina amben. Kawinya teuing Raden katinggalan lapar. Manehna geut nyiapkeun sangujeng sajabana kaungunyahan Raden Budok. Kulataran unggal poe papanggih akhirna tumbuh rasa dina diri Sri Pohaci manehna boga pisan ka Raden Budok. Atuh kakabeneran pikeun Raden Budok mah eta hartina Raden Budok henteu ambon sorangan. Teloba catur Raden Budok langsung nanyaan Sri Pohaci pikeun jadi pamajikan. Santosa rumah tangga unggal poe Raden Budok haben wae ngagondang jeung sok tara ngawaci deui. Padahal di lembu eta aya aturan yen poe jumlah mah ulah aya tatabehan. Kokolot lembur geus ngawanti-wanti ka Raden Budok
ujang kade ulah tatabehan poe jamaah pamali. Tapi papatah eta sama sekali teu didengekeun ku Raden Bulog. Sora azan ngangero ka sakabeh umat muslim sangkan ngalaksanakeun salat. Tapi Raden Budok mah jongjong wae ngagondang. Beki lila kalah beki nawikan, sok halupakeun teungjang lisung teu eureun-eureun. Raden Budok ngagandong bari igel-igelan motah. Beki lila beki rosa, tidinya mimita aya keanehan. Raden Budok obah wujud jadi monyet, bulu-bulu bihu saawak-awak. Raden Budok luas ningali awakana pinuh ku bulu. Monyet titisan Raden Budok loncat minggat ka leuweung. Taya lantara pon kitu deui Sri Pohaci oge ninggalkan lembur alatan era ku kajadian nu nimpa salakina. Kebang nginget-nginget akhirna lembur eta diaran Tanjung Lesung. Ari Tanjung Lesung teh nyaeta daratan anu nonjol ka laut. Sedangkan Lesung nyaeta lisung nu sok dipake ngagondang ku Sri Pohaci katut Raden Budok. Nepi ka ayeuna eta tempatnya lah Tanjung Lesung. Sakitu ti abdi hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.